Teres gardennya pak. Oh, sakit motor itu. Pak, yo, Hah? lamun aya si Oding ulah bebeja urang di dinya. Nah, haek naon? Abi ka ditu tuh. Nah, ha. Pusing pak ngajak wae nguseup. Heuh katuh. Lah, bari nage montong nguseup teuing, nguseup wae nguseup. Carekan ku aing ngajak nguseup we sarodinga. Cungur janji isuk tepikeun ka ayeuna anjing geus saminggu mayar cungur ke rumah duit bapak aing eta teh jang mayar listrik. Bang, Naon? si Isal mana? Eueuh, nanyakeun ka aing si Sal. Ih, nu bener bang. Lah, tadi cek si teteh ge cenah ka balong nyusul bapana cenah. Montong diajak ting nguseup apa sia lah. Anu ngajak nguseup atuh. Lauk bae deuleu di balong yang lauk mah. Heuna saha anu ngajak nguseup? Jangan cik si Isal ge sia cenah sok nyamper we nguseup. Aing ayeuna mah lain ek ngajak nguseup. Dah. Sia sok lobasan. Aing ek nagih hutang. Utang naon Babel? Kamari si Isal nginjem cenah ek ulin ka awewena. Minjem heula ka aing. Ari janjina isuk cenah sapoe. Lah, Tepikeun ka ayeuna dia masuk saminggu. loba akal-akalan lah. Nah, abah tanyakeun atuh ka si Isalna. Ah, cek si Isal ge cenah si Odi ngajak we nguseup. Aing moal ge bet wani nyampeurkeun ka dieu mun ngajak nguseup mah tuh. Ulah dibawa teh nguseup kehead. Sok tara fokus ke dititah ku aing. Nah, aing iraha ngajak nguseup. Nyana cek si Paisa ge sia cenah nyamper we nguseup. Ayeuna mah ek nagih duit aing ka dieu sote. Mantak ngawanikeun datang ka dieu ge. Iraha aing sok wani nyamper nguseup ka hareupeun di dinya tuh. Sia mah alasan balik toge cenah kebon ngalamanuk pada nguseup kehead. Hanteu ayeuna mah moal ek minta duit nu 300. Ka mana sih Isana? Nah 300 kurut naon? Bet nyawa teuing atuh kurut apel meureunang. Duh, kira ku apel mun biak 300 kehead sia ulah ngada-ngada kok geus tonjok sia lah. Bet tanyakeun atuh ka si Paisalna. Sing bener kehead sia tong bohong babal daek burut sia. Nah daek burut sagala. Nu burut ge hayang cager, aing nu cager dititah burut. Pan sia masuk ngabohong kehead deui naon sia. Daek burut teh sia. Bang Doy daek teu mun burut. Nya najis atuh aing mah. Burut segala. Oh, aing ge sarua najis burut mah. Geus indit-indit lah indit ku aing mesti dikencay. Tuh si Isa ka mana? Nyaho teh nguruskeun geus gede lah. Atuh pangmayarkeun heula ti kolotna. Nah, kapang mayarkeun ka aing. Pan sarua ieu kolotna aing nagihna. Sih. Aing mah nginjem teh duit. Neuleuh henteu nah ber Si ku aing. Isal nu nginjem Heuh, nama. tagih ka si Paisal. Pan sarua anakna ieu atuh. Tagih ka si Yo, Paisal. dibayar ti kolot mah moal mantak jadi naon ieu. Jadi naon ieu Moal nah. jadi haram ieu. Da aing teh gablek duitna keheadna nagih ka aing sia. Sih. Nagablegna naon atuh? Duit mah aing sok gablek kan ngan aing mah keur teu gablek aing. Oke kira hatu dibayarna. Janjina sapoe ayeuna geus saminggu. Nah, iraha babal. Ngaring iraha njem duit ka sia. Cina kos nu goblok dibejakeun si Paisal. Ieu na ka aing but goblok kehead sia teh. Ini mah aku aing dijabret gara gunyuk. Nah, indit kumaha Bang? Sia kana anak ieu. Aing babal cek aing teh ka si Paisal atuh. Pandeui si Isal teh anak Bang Doy na kumaha? Terus lamun anak aing mah Ya heuh atuh sawajarna we. Si Isal mah reunan atuh sia dibere nginjem si Paisal harita hari rek. pan karunya aing ek apel ku kolotna teh dibere duit. Heuh kasih Paisal engke ulah ka aing atuh. Heuh mantak mun budak ek ulin ka awewe. Berean atuh jang jajan-jajan wae mah. Mun koret-koret teuing boga kolot teh si cungur mah. Sia ke ku aing tampiling sia babel. Tampiling balik atuh ku aing marukankeun aing ek sieun. Bala sia kitu kunyuk loh tampiling. Sok sia wani mah ka aing. Heuh sok maju ka dieu. Ih sia kunyuk. Baba teh sia teh nya. Teh. Nyar-nyar aing keur mah beuteung lapar goblok teh. Kunyuk teh. Cungur aing hampiran ek pejet. Si kehet nyar-nyar we. Ayo si Odin pak. Basia gitu si Odin kalah ngamuk ka aing lah atuh nginjeman wae duit Paisal. Pan kapepet pak, minta ke bapak teh dibere. Sia ulin wae tuh dah lain usaha tuh udah coba menit 300 sia mana atas di mana atuh?
Harita pantas nonton bioskop, Pak. Belegag-belegu gitu sia tuh dah. Sosokan yang ke bioskop duit tegableg ladang nginjem. Sok-sokan segala. Pan eta si Oding kalah ke aing ngamuk cenah kalah kana nagih. Aing bayar mana bukan duit mah. Enggeus kena aya, Pak. Tapi aing asa teh yakin di dieu euy. Tadi cek indung nage di dieu. Aing mah waras ieu kudu diintip heula. Nya cek aing ge naon, feeling aing teh salah. Si Cungur mah disumputkeun ieu mah ku kolotna haram jadah. Ulah nginjeman teh duit, aluk mau usaha. Moal Angger we kolot-kolot keneh. Heeh. Kan kepepet, Pak, mun aya mah da moal nginjem. Kepepetnya. Sae Saya naon ket? ngomongkeun eueuh di dieu si Pai sama eueuh. Pan wis bisa kakara datang tadi lah. Aing indit aya nyamperkeun marukankeun moal kapanggih ku aing. Kolot jeung anak sarwana goblok. Am jadah. Bayar sal, ditungguan ku aing isuk. Heeh, Ding, kayak dibayar. Pak. Bayarkeun, Pak. Wah, nah duit di mana atuh? Aing ulah teu leuba nginjem geura. Sok atuh pamerkeun, Pak. Wah tah boga duit cakikieuna 40.000 tah. Ding ya, Ding, sakieu Ding. Sabaraha ieu? Nyaho atuh. Deng, na teu kira-kira 40.000. Pan geus dibayar heula ku aing. Keleuwihna. Ke ditungtut. Awas we isuk mun eueuh, Cungur. Iya. Mun eueuh isuk ku aing direngkepkeun duanana ku aing. Sia tuh kabina-bina tengok adi, kuas leuing babaturan babal. Lah, kajen ting eueuh babaturan daripada gablek babaturan haram jadah mah. Cungur teh. Kade bayar isuk. Aduh si Cungur sia. Kan sia teh kabina-bina teng babak. Tah si Cungur nu kabina-bina teh mah lain aing. Si kehead sia kunyuk. Mantau nginjem duit cek aing geura. Ah. Angger kolot-kolot keneh kehead teh. Moal teh mah. Hari riweuh pisan. Soding.